Jangan lupa subscribe Godang TV oke. Si Neng yo, Neng dekat jemput si Neng. Siap dong nih. Berangkat. Payahna dia motor ulang isin ke Nengnya. Terus sering cuma tegablog. Hantem dengan isin ke mogok karena ulah beweh nama. Bukan baik ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah siap, Neng? Entos tapi mungkin badai jenis laka abah. Oh, iya. Aduh, tahu karek dipakai ira buahana ya. Angel kahakan ieu mah dah. Bah. Nah. Itu ayah si Adi payung. Tak hadir bae Neng, tak hadir. Kana abah hadir. Si Neng, angel-angel lama. Ah, kita kan itu abah. Tadi tuh. Oh. Assalamualaikum, Mbah. Bah, punten. Abi rek mawa anak abah amang. Atuh dia ulin ka di ngomong martabak. Bah mau duit 5.000 jeung bensin. Ya karunya yang bisa ngadorong jeung urang. Miskin am dia. Nah, di bah rumah sabae. Terus kumaha barek ngijinan abah? Tanya ieu. Atuh bawa ya nah, entos jauh-jauh si Aka dia. Biasa nage cuman mau cau gejeluh doang. Oge ayo. Bu andir ieu neh. Atuh ayahna bah. Jangan sebelum hari Karunya. kitu mah. Diijinan, Bah. Dijinan tapi ulah penting-penting ya sore-sore. Yang Dia Mbah. Si abang. anak aing ihan daek nih Syria. Gabrol kebun naeun deui. Motor goreng aing. Kapan eureun di dieu? Lah rumah seorang meneng aja tegadun ce sampai ke hotel ke mamanduk ya. Yang tos tenanan asal neng bahagia beja Penting orang bahagianya. Ya. Neng, Hmm? Neng tuh kayak ibu. Oh ibu ah. Ya ibu dari anak-anak kita nanti. Bisa aja deh. Rumah tanya Neng, Abah dong ngutus setujuan karena Atuh kumaha aja neng oge. Embung adi marahan beku abah teh. nya Abah nak itu bae aneh ya. Entah seorang berjuang bareng-bareng baiknya, teng Abah teh setuju ge sugan bae kayak berubah pikiran. Ya, neng oge cinta. Atuh sarua. Kumaha dia? Sore. Aya naon ah. Bisnis biasa ngalap-alapa. Kumaha ge nanti kiki bae ya. Aing kumaha orang nya kiki bae ngaku aing ge. Kali orang nya buku duit ya. Pugu aing ge teu boga duit aing beli rokok ge eueuh. Tuh cek tuh anu bogohan tuh. Wih heuh. Mun manfaatkeun mah urang duitkeun. Duit kan. Heeh, Ini sayo. ayo cangkeun ya. Dia kenalan dia dari yo. Padahal yang kerbobogohannya. Yang pembukaan di leuweung coba modal lama. Nage jomblo budaknya Neng. Jomblo. Jomblo dia. Mana nih yo? Nek nandar ya. Mana dia minta duit Enak sudah tadi ya bisa minta bayar tadi ya. Kumaha ya? Gak penting yo. Yang teu boga duit, aya ge HP. Mana kan? Ya, gadekeun bae ka warung. Sayang amat aing. Dia masyarakat amat bogohan. Kai 10.000 ya. Terus burung aing teh hayang mah mojo. Oh, masyarakat di dia mah. Gak sampai tadi mending pakai ganjel eta standar ta. Ayo, Ngalunjak dari redak demi tuh. Mending ka saya ditulas. mabur. Masyarakat amat bogohan dulu. Apurannya Neng, kangen bisa mau Neng kalau enggak. Teu ini neng oge entos bahagia diajak ka leubung ku aa. Antus yuk, Bayu, bisa Abah ngear. Yuk.
Assalamualaikum, Bah. Salam. Bah, kumaha ada, Mang? Damang awak mah. Ngan ieu kantong yo. Kantong kunaon, Garing bae kantong na paila yo. Geus, Bah, Surabaya. Hmm. Teu ieu, Bah, urang nayakeun masalah si Neng, kumaha? Pugu eta tadi abah keur melakcau. Datang sirian minta izin. Waduh. Pokoknya orang teu nyaho-nyaho, Bah, pokoknya si Neng eta bujeng urang jodohkeun. Geus tenang tong jawab abah teh mah. Bener banyak Neng, bisa ngajamin. Tenang bae. Assalamualaikum. Bah, hampurannya sore, wihna. Mana martabakna? Itu kan martabak mah penting cek urang, Bah. Martabak rokoi. Ieu lah. Abah teh lagi Kumaha? tingkil lah, belum kawung. Itu kumaha, Bah? Ayo sabah, Sorangan lagi usaha. urang ka Bogona. Urang calona. Calon yo. Itu jodohkeun pan. Oh, iya. Ya mah teu naon. Kumaha, Bah, bijakeun, Bah. Atuh engke heula, Bah, bisi mah urang kuari keur kieu ge. Moal sama dia. Beli motor. Butuh gitu. Entos bantong diledekan be si Aa teh karunya. Jak Neng mah empung dijodohkeun teh siga zaman heubeul bae. Soalnya aing jaman teu boga ieu. Atuh maneh pinananan Ini kana jeung ieu yo. Kalau banyak. Boga golot truk beca. Waalaikumsalam. Dianya ngajanjian ongkos sore. Kain nek bayar. Mana dia bayar kuario? Dia mah tengah wanci nagih hutangna. Kan dia tengah wanci deui. Aing gerees subuh-subuh. Dudangkeun. Terus aing geus mate direstuan, dia kang nagih ka dieu. Pasti main dicatat deui. Naon bener gaduh hutang kana, Bang. Neng, numpuk hutangna. Tas ge teu kawadat. Mah nyarios namun teu gaduh acis mah. Pulang aja entah mere duit kana si eta neng nek masih eta tanu mere kana neng. Dedek kanan, Neng. Itu kumaha, Bah, ja urang teu boga. Terus dia nek ira bayarna. Geus tungguan bae lah di mahnya. Di mah apa di mana? Kayak ku yang dibayar senang ira ge. Namun dia teu bayar. Si Ninja, woi. Cokot. Bulah dia hok, ieu palgi ngojek aing. Aing juga ngarek jukut, awo. Kolot aing. Oh, geus Ribun. ganeng aing. Aing Bah, ayo amat arek ulin ka si Neng ya. Kakak ganggu ya, sirian tagih hutang deh ge. Kumaha sih, Bah? Ngojek mending balik. Duh abah rasa amat. Kain. Yang geus bae. Utang loba. Yang geus burung lah. Kesel amat dak aing ulin sorangan bae udak sombong cik aing pasti geus sukses makan aing wah ngajauh kan aing kan bae lamun geus sukses mak bae Bed yan di mana dia Yang geus nganterkeun ka Bogor aing. di mana ka bawa dia Itu di mana ngaco dianterkeun ku aing. sedang seuli Enggak, aing balik dia mau diusir ku bapana. oh kapan gitu amat kapan galak amat Tukang bang alunjak. Nagih dia mau atuh kereng nganterkeun. nagih dinu dia Atuh heunan lain wayah lain wanci. Pastina mah aing ditagih deui yo, soalna ku yang dijanjian. teh sini lagi deh gebugan urang dia Ulah ngaco dia. majah teh tenggelan gitu Ulah aing mun useta mah moal ngebahagiakeun ka Bogor aing. Dia dianya Tulanya. gak janjian dia. biasa beda lagi heuh Gandeng dia nek bayaran dia. itu yo Dia mau urusan nana aing, baik geus. mah Terus mana dia nek bayar moal? Dem tengah wanci deui bae aing keur merenungi nasib. Dia malah. aing boga ide ini kan lompat bae sih itu disurungkeun ku dia Siap. Kabur daripada dia adu bacot sebagai kablok duit mah siap. banget sih surungkeun Terus Ya, kumaha? Goblok. Udah. Turunkeun aing anjir. La 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 la.